Aduh, aing mah dagang sepi. Masang togel eleh wae deh aing mah. Iya. Duit teu boga. Kumahanya? Kieu carana mah kudu dikopian heula. Berat ku ahli ya mah euy mulut teh. Kamu pilih duiteun anjir ieu mah. Kaingetan. Orang tanyakeun wae ka si Mbah Gege peot aing. Sampurasun, Mbah. Rampes. Mangga calik kasep, calik. Aya naon jang datang ka Mbah? Kieu Mbah bade naroskeun nomor. Nomor senal, nomor sepatu, apa nomor kolor ieu teh? Si Mbah mah aya wae. Sanes Mbah nomor togel. Ke. Urang tarawang heula ku si Mbahnya. Sugan we ieu mah, heuh. Ngege aja, ngege. Ayo wae Can paraban ku Mbah tuh da. Tah kieu kasep ayeuna mah. Ai Mbah mah nyebatkeun moal nya. Tapi teh jawabanna teh aya di nu gelo. Oke, kami penak sareng anu gelo. Taroskeun langsung Mbah. Mbah, kami bae dong. Taroskeun nya. mun atuh Mbah bade lajang teras. Mangga lajeng. Jangan apa-apaan merenya. Temereh amplop. Rugi aing atuh. Molor deui lah. Iji sama iji 100. Masang togel elewai. Kebenaran anu gelo. Pak, nomor ayeuna sabaraha nomor togel? Orang gila datang. Orang gila. Pak nomor sabaraha? Pak nomor togel guru sabaraha? Keluarnya tadi dan orang-orang semuanya. Gagal lagi makan togel. Tuh Pak nomor togel sabaraha? Bong nu gelo aing mah ditanya tara waras. Yang gila nanya togel sama orang gila. Iya. Aku gila gara-gara togel. Kamu orang waras lebih gila daripada aku. Lebih gila. Goblok dukun teh kalkan ta aing nanya kanu gelo.
untung aing bieu teu mayar aing teu mere amplop